Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balik di jemurang dina acara acara naon. Dina orang review kadaharan orang Sunda zaman baheula. Noncik iya mungkin ngaranna teh otokowo otokowo pak ieu teh kita ngaranna teh pak ayeuna baru cuman ayeuna moal apa teh mungkin ngaranna otokowo cing kurang cobaan jadi otokowo teh nyata kadaharan zaman baheula anu wah baheula mah otokowo luar biasa berdak enak malah apaleun mengarang otokowo bisa modelan kue amis gurih di tengah-tengahnya ada motif coklat garis nah berdak nukil otokowo teh ya nukil ngaran otokowo jika kerupuk sih jika kerupuk mantap mantap lur cangkel ya patok mantap tapi cekurang rasana rada beda tapi deng emang karena karek manggide untuk salah bahwa nyobaan otokowo teh zaman ke SD masih loba otokowo biasanya otokowo baheula sok dipake jang hajat di goah